nu diutus ku Gusti Allah ke alam dunya teh aya 2 utusan. Nu kahiji wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tepati-pati kami ngutus ka anjeun ya Muhammad angin keur nyebarluaskeun rahmat ka sadaya alam. Nu kadua alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'ujuhum aja. Nah maneh teu nyaho yen kami geus ngutus setan ka jalma-jalma kafir keur migawe kajahatan. Utusan nu kahiji nyaeta Kangjeng Rasul, tugasna nyebarluaskeun rahmat ka sadaya alam. Di antara rahmat anu disebarkeun ku Kangjeng Rasul nyaeta hak kamanusaan. Ari hak kamanusaan nyaeta sidik, amanah, tabligh, patona, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah, welasan, asihan, dedehan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeulem, merek kanu daek, nganter kanu sieun. Utusan nu kadua nyaeta Kangjeng Setan, tugasna nyebarkeun laknat. Di antara laknat nu disebarkeunana nyaeta hak kaiblisan. Ari hak kaiblisan nyaeta kidib, hianat, kitman, biladah, amarah, lawama, sawiyah, mulhamah, sirik, pidik, jaya, kaniaya, ngupat, sinuat, cegekan, getas, harupateun, tekaupan, tepayaan, tunggul dilarung, catang dirumpak. Ta ieu utusan teh hakikat nama aya dina wujud urang masing-masing. Wa hadainahu najdain, kami geus nuduhkeun ka anjeun kana 2 perjalanan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dina diri anjeun aya nu nuduhkeun kana jalan kapasikan, jeung aya nu nuduhkeun kana jalan katakwaan. Karasa henteu dina wujud maneh sok aya nu ngajurungkeun keur migawe kahadean, jeung sok aya nu ngajurungkeun keur migawe kagorengan. Dah heueuh, dina wujud urang teh unggal poe unggal wanci terjadi persaingan anu terus menerus selama hayat di kandung badan salaput umur. Saling elehkeun, kadang-kadang urang kabawa ku gerentes hate nu ngajurung kana pagawean anu ngondang kana laknat. Kadang-kadang urang kabawa ku gerentes hate anu ngajurung kana pagawean anu ngondang rahmat. Ta ayeuna kumaha carana pikeun nguatkeun nu ngajurung kana rahmat jeung pikeun ngalemahkeun nu ngajurung kana laknat.
supaya terkadang-kadang, supaya terbelang betong, supaya ajeg panceg, supaya istiqomah dina jalur rahmat. Inna syaitana yajri min abdi adam majra dammi padaiku majariyahu bil ju'i. Sanya-nyana ari setan teh berjalan beredar dina getih anak Adam, mangka persempit eta jalana kumaneh ku cara lapar. Hatina lamun erek nyempitkeun jalan setan nu aya dina getih urang kudu daek lapar, nyaeta kudu daek puasa. Ari puasa Ramadan mada geus puguh wajib, tah tambahan ku puasa sunah. Rek Senin Kemis, rek puasa Daud. Mun teu daek minimal dahar sapopoe diatur. Sakali ngeusian beuteng maksimal eusina sapertilu. Kasauran Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, sabenerna mah tilu huap ge cukup keur negakeun tulang tonggong mah, supaya aya tanaga keur ibadah. Ku tilu huap teh cukup. Ngan mun teu sanggup tilu huap, eusi beuteung teh maksimal dibagi tilu. Sapertilu eusian ku kadaharan, sapertilu eusian ku inuman, sapertilu deui kosongkeun jang pernapasan. Mun ceuk ilmu barat mah kieu, anu beredar dina getih manusia teh disebut energi. Tah ieu energi anu beredar dina getih manusia teh aya dua rupa. Nu kahiji disebutna energi positif, nu kadua disebutna energi negatif. Jadi energi nu aya di manusia bonu positif bonu negatif wadah nama sarua. Cing naon nu jadi wadahna energi nu aya dina wujud manusia? Dina getih teh aya hemoglobin. Hemoglobin teh nyaeta sel darah beureum, sel darah merah. Tadina sel darah merah aya nu disebut Pe. Ari Pe teh nyaeta zat besi. Da ieu zat besi eusina teh energi ceuk orang barat. Energi anu ngeusian ieu zat besi teh bisa energi positif, bisa energi negatif. Jadi wadah energi teh ayana dina getih nyaeta dina zat besi.
Ceuk terminologi ilmu barat nu ngalir dina getih manusia teh disebut energi. Ceuk terminologi ilmu Islam anu ngalir dina getih manusia teh disebut setan. Tah nuku Islam disebut setan jeung nuku barat disebut energi teh barang nama eta keneh. Di mana asalna bet bisa aya di dinya? Nyaeta tina hewani jeung tina nabati. Hartina tina kadaharan tina inuman anu sapopoe didahar jeung diinum ku urang. Nu matak dawuhan Gusti Allah wa kulu wasrobu wala tusrifu. Sok maneh dalahar, sok maneh ngarinum ngan omat ulah kaleulewihi. Dawuhan Kangjeng Nabi, didik anak-anak maneh jauh saacan lahir. Bahkan secakal aya nu nyebutkeun 100 tahun samemeh lahir. Mun ceuk kasauran Imam Al-Ghazali, didik anak maneh teh 25 tahun saacan anak maneh lahir. Ieu hartina urang sing apik dina barang dahar. Sabab nu didahar ku urang teh jadi getih, jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Jadi saripati anu jadi cikal bakal katurunan orang masing-masing. Tah mun anu didaharna tina hasil korupsi, energina teh ceuk urang barat mah negatif. Tuluy lamun eta nu sina energi negatif teh pindah kana rahim pamajikan melalui pasatemon, tuluy ngagedean jadi jabang bayi, rek kumaha jadina. Rek kumaha jadina katurunan maneh lamun dijieuna tina energi anu negatif. Batak ceuk ajaran Islam tong boro tina ladang basilat, tong boro tina hasil korupsi. Sok sanajan tina ladang usaha anu jelas-jelas halalna, tapi lamun teu dijakatan pancilaka keneh. Nu mata kahade sing nyaah ka anak pamajikan, sing nyaah ka diri maneh sorangan jeung ka katurunan maneh, boh nu geus lahir, boh nu can lahir. Lamun ladang usaha maneh dipake maraban anak pamajikan tanpa dijakatan, eta teh sarua jeung maneh ngaracun ka anak pamajikan. Dalamun diracun ku sianida mah nu paehna teh jasadna. Tapi mun diracun ku barang nu teu dijakatan mah teu karasa paehna teh, sabab nu paehna lain jasadna tapi kamanusaanana. Hartina eta anak pamajikan anu diparaban ku rezeki anu teu dijakatan teh hirup mahirup, tapi heuras hatena. Dipapatahan teu dipapatahan,
anak kakolot ngalawan, pamajikan kasalaki calutak, hirup mah hirup tapi heuras beheungna, diajak ka kaalusan, dituntun kana kahadean, noyod wae teu ngaliuk-liuk acan, noyod we terus noyod. Noyod nate noyod dina kabedegongan, hirup mah hirup ngan hatena panasan, teu kaop aya nu ngomporan saeutik, jeung dulur jeung tatangga gawena ngan parasea. Cik pikiran mun geus kitu kanyataanana, eta nu kitu teh manusia lain. Sapintas mawujudna teh manusia, papi nu sanya-nyana mah geus leungit ka manusiaanana kusabab paeh ku maneh diracun. Sabab dan nu heuras hate mah anjing, nu heuras beheung mah bagong, nu beunang diadukeun mah domba. Ayeuna kumaha cara nganyahokeunana yen ieu zat besi nu aya dina getih maneh teh eusina energi positif atawa energi negatif? Lamun eusina negatif, kumaha carana meresianana? Jeung sanggeusna bersih kumaha cara ngeusianana ku energi positif?